Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping tadi selempak, kakuping tapi teu kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mareme ngan buahna kesemek, rame ngan jiga nu aramek. Bismillahil awwal qabla kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Alladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Al-ayah sadaqallahul azim. Pini sepuh para tokoh masyarakat, hadirin kaum muslimin wa muslimat tinu taat pikanu edan. Sabab anu hadir rupa-rupa anu cager, nu bager, nu lieur aya pasti. Alus kudu kabeh aya, nu cager sing beki cager, nu lieur sing jadi cager. Kan itu manfaat pengajian teh. Alhamdulillah janji Kang Kusnadi ngonang sim kuring genep bulan sakali gara-gara HP-na leungit di Malaysia. Nomor kuringna leungit jadi buntu, ari kuring rek nelpon gengsi gitu. Tah kamari sim kuring nelpon deui meuni cing pangangkatkeun tah ngahalangan. Eta tah kitu angka tuh pan jadi jelas. Alhamdulillah sim kuring kamari silaturahmi nelpon sasi kamari teh meuni anjeunna teh ngajenghok bari jiga nu bungah. Alhamdulillah ayi cek itu. Akang teh leungit HP di Malaysia cek itu. Resepeun meureun Kang HP-na halus sing nu beli mah alhamdulillah digolerkeun ge nu nyokot da goreng HP-na. Itu jadi silaturahmi nyambung deui langsung anjeunna nagih geus lila urang pada herang cek simuring mangga milari waktos. Alhamdulillah waktos ayeuna. Jadi teh meureun songi deui ayeuna jarang wengi isuk kuring teh aya keneh di Indonesia teh. Ngejing wengi sim kuring bade ka Kuningan, bade ti Kuningan teras keras ka Cengkareng. Margi dinten enjing aya sananya Salasa dinten Rebo enjing-enjing sim kuring bade umroh. Pidoana ti sadayana mudah-mudahan sing sehat. Balik di tanggal 24, tanggal 25 geus ngaji deui. Jadwal pika bulan Agustus tinggal sapoe deui nu kosong tanggal 21. Jadi pengumuman bisa anu ngonang wayahna tanggal 21 we tah. Lamun erek bulan September maklum payu wae uing mah teh kumaha da. Ibu bapak kaum muslimin wa muslimat sim kuring ieu ceramah ieu dibere materi ieu ti duanana ti Kang Kusnadi jeung ti Kabag Kesra ieu. Kabag Kesrana Kiai sakorep ti IAIN kabeh bareng tah. Kusabab kitu tadi mere PR ke kuring. Pertanyaan Sayyidina Umar naon maksiat naon geus pigawe kumaraneh kan eta. Wassalam we. Eta teh kan kudu dijawab eta teh. Jadi bagian aing nu ngajawab teh gitu. Iya gitu. Ieu Kabag Kesra kudu mere duit gede ka urang ieu lain kunaon gitu. Sabab ieu hebat ieu. Jadi jujur rek ngaji teh tadina lain ieu ngaji teh kabaksa we beta mikir aing kudu ngaji naon. Ngeus ulang judulan we ngajina. Dina Raga Syukur Nikmat baiat terbentuk rada reuas tadi ngadenge baiat teh. Sugan teh baiat naon sabab lainna loba nu bebeatan. Tapi mah baiatna baiat singketan ternyata barisan kemaslahatan umat bener dah kudu ngamaslahat percuma da masing ajengan jamrong oge alpiah kat nasira jam uli tamule pasti akeneh jeung ajengan sejen mah anger we nu pasti mah dibenci Allah gitu nya kitu ari ilmu nyalametkeun gitu da loba ajengan barsiso ge wali cilaka tungtungna barsiso teh kumaha ajengan pada herang atuh. Jadi ulamun ajengan tong ngerasa sombong ku ilmuna, nu beunghar tong ngerasa sombong ku hartana, nu bodoh mah komo tong sombong palebah mana sombong keuneunana. Keur bodoh goreng hirup deui.
Sabab kadang-kadang ya jelema nu boga ilmu kadang-kadang hese tepina ka Allah teh kasabab di kahalangan ku ilmuna. Loba kiai santrina geus loba pasantrena gede gitu kan, tapi kadang-kadang salatnya diakhirkeun paneuri asup ka masjidna oge kapiheulaan ku santrina. Santrina salat tahiyat salat qobliyah ajenganna mah datangna teh geus rada lila we dan menyebutna ge da can aing macan wakakomat. Santrina geus adan geus salat qobliyah ajengan mah modal keneh we di imahna. Paduli ting dacan datang aing macan wakakomat pan eta teh geus kahalangan tetepina ka pangeran. Datang ke masjid paneuri langsung ditakomat ka santrina, santrina ngalabati ajengan mah pan teu ngalabati da langsung langsung salat fardu qobliyah teh pan eta geus keok teh ku santri amalna teh gitu. Ya contoh leutik matak nu hengat matak tetepi ka pangeran nu boga ilmu bisa ku ilmuna tetepi. Ilmu bisa nepikeun ka Allah tapi ilmu bisa ngahalangan tepi ka Allah. Lamun eta ilmu dijieun kasombongan. Gitu. Nu beunghar sarua matak baiat kudu jadi pangeling-eling. Matak tadi syukur NU Persis Muhammadiyah ngahiji ganti anu mah ulah nyebut NU Persis Muhammadiyah, NU Persis Muhammadiyah. Tak gitu kan sarua. Ya Muhammadiyah Persis NU kan beres itu. Jadi kepada Persis bahwa Persis mah terkenal pasok resep karena ngabebener batur teh gitu kan, ngabebener niat nama. Nah gitu kan model bid'ah hurapat. Alhamdulillah ini mah paradigma Persis hebat. Ketua PP Persis dengan ketua Dewan Dakwahna termasuk Profesor Dr. Abdurrahman. Nah, alhamdulillah paradigma Persis sekarang berubah. Yang dikedepankan adalah ukhuwah. Jadi persatuan yang dikedepankan. Sebab berarti baheula nyarek nu sholawat anger we nu sholawat aya gitu kan. Jadi pan anu teu beuki anu sok beuki sholawat tong sok nyorokan kan anu teu beuki mending ngahiji di beat siga kieu bener teu. Persis Muhammadiyah NU bareng kabeh ulah oi Persis Muhammadiyah NU ger rame ari nu ngadekuwu ngajar dogo wae pan lieur. Gaslah orang judulan ceramah jujun penting ayeuna judulna mengapa Indonesia dilanda bencana geus eta judulna. Ieu da bongan ieu bongan nu tadi tak kabakesra nu mancingna gitu guys. Ari teu nyambung bisi majarkeun jujun butak situ tah. Pan ajengan mah kudu jiga Horudi Khairuddin masak naon we bisa gitu tah. Ditantang ngadadake kudu bisa gitu. Komo cek protokol dipanas-panasi cenah nu sambutan geus kitu komo jujun. Lamun uing tu lalit jeung nu sambutan kan riweuh. Majarkeun ajengan tekstual bahwa ti imah meunang ngapalkeun gitu kan kata-kata. Judulna teh mengapa Indonesia dilanda bencana eta judulna teh. Nu tadi urang ulangi bencana timiti tsunami Aceh, tsunami Pangandaran, gempa bumi Jogja, gempa bumi Nias. Lumpur Lapindo berantas meunang ngebor si Inul tama. Ari si Inul urang mana sia sok? Urang Sidoarjo, ari Lapindo di mana? Heuh eta mah isyarat ti pangeran mah kudu dijabarkeun atuh. Da bongan dibor lila teuing kitu nya muncrat atuh kaluarna ge gitu. Nah. Encanu tadi kecelakaan di mimiti pesawat laut dan udara laut dan darat. Wah kareta labuh wae cacak-cacak lempang nang ngoronang labuh kamu meuri nantung kareta. Pesawat ragrag Adam Air mah teu kapanggih nah geuninnya. Begitu Adam Air Amerika sombong datang, tenang masyarakat Indonesia, Adam Air pasti ketemu sebab kami punya sonar canggih. Legeg seminggu kemudian pengumuman telah ditemukan puing-puing pesawat yang diduga adalah puing pesawat Adam Air ditemukan oleh seorang nelayan bernama Bakri. Hakan sia kapangina ku si Bakri nu teu moal naon. Asep Sunanar teh ngigelkeun si Cepot tadi Bandung di ngigelkeun wayang. Cek si Cepot teh ngomongna teh kieu. Terus Amerika kemana anjing? Cek si Cepot tapi ngomong. Garuda hayo milu ngaramet di Jogja dibere landasan hayo kadang di sawah atuh riweuh. Kapal laut Levina kaduruk geus kaduruk teh dikerlep deui riweuh tapi ka Menteri Perhubungan pika bodas huisan eta hatara jasa akhirna bakat ku teu sanggupeun pika diresapel eta ku presiden. Nah SBY lieureun SBY teh ji ku ngapa ge bingung serisot eta mah keur ngabungakeun masyarakat we apaleun dalil SBY teh yen tersenyum teh ibadah. Nah jahat nama prihatin SBY teh ji saha si presiden nu teu nyaah ka rakyatna kabeh ge nyaaeun kan serba bingung. Lapindo berantas we kumpulkeun tim ahli profesor ahli segala macam teu kajawab.
harga teu jawab, kemaksiatan teu jawab, sakabeh teu jawab. Ini ngadenge penyakit SBY reuwas deui geus anu anyar deui we teu jawab kan. Tah, urang Islam mah di mana akal geus teu bisa ngajawab, ulah nganalkeun wae akal. Maka aya nu kudu ditanya ku urang wahyu. Ya, makana penting ayeuna urang jawab, nu ngajawab narin akal, sababun si Jujun ngajawab na make akal, boro-boro Jujun profesor teu jawab, komo ku Jujun calon doktorna oge keur kuliah keneh. Karek MAG geus beres, MAG mah tamahan sia menang kuliah aing teh 3 tahun protokol. Pan baheula ge ngomong teh Pak Kusnadi gini engke mah protokolnya bakal lebih panjang nyebut teh. Baheula mah dokter Andes eta geus namahan dokter Andes Jujun Junidi MAG. Engke mah doktor Jujun Junaidi MAG. Engke mah pakai profesor, engke mah profesor doktor Jujun Junaidi MAG, tapi da teu dibangga-bangga da. Poe Senin jadi profesor salah sakapa salah sagering mah poe Rebo darah tinggi, poe Kemis stroke, poe Jumaah geus teu bisa nanaon elmuna teh gitu. Tah eta ilmu mah nasibna sakedeung. Mata kukuring baheula diterangkeun teh Pak Kusnadi gini belah wetan. Aya taklim aya talqin, mata geraneangan talqin urang pada herang. Sabab ai taklim mah ngan sakitu umurna ilmu mah. Senin jadi profesor, Salasa darah tinggi, Rebo stroke, Kemis geus lumpuh geus teu bisa mangpaat deui ngomong geus teu bisa. Heuh. Menang kuliah puluhan tahun dengan 4 poe umurna teh. Itu ilmu mah mata kudu boga nu kadua talqin. Ai talqin mah diasupkeun ka jero, nu diasupkeun ilmu tapi zikir diasupkeun kana hate. Ta eta datang we dalilna fasalu ahla zikri, tanyakeun kali zikir lain ka hal ilmi kade. Ayeuna mah nanyakeun fasalu ahlal ilmi, ahla zikri na Qur'anna ge ahlal ilmi. Tanu tadi teh lamun geus hese akal lain ka tukang ilmu nanya kana ka ahli zikir. Sabaya ahli zikir mah kadituna wahyu. Nah, batak model ayeuna bencana di Indonesia dijawab ku wahyu. Nah, kuring maca hadis kieu dongengna teh dionang kayak di tempatnya tak kalau jadi 3 bulan sekali kadinya mah Kang. So mineng 3 bulan sekali beakeun materi pidato. Ah, menurunkeun kitab kabeh alhamdulillah kitab kuring kabeh beresih. Sabab jarang dibaca. Satu saat saya buka kitab, ayat hadis panjang. Pertama yang tertarik, yang bikin saya tertarik karena panjangnya. Pertama sadadnya panjang, yang kedua matanya juga panjang, rawinya banyak. Akhirnya imet ninggalina. Begitu diimetan, dibaca, ditelaah, puring kakek bulu punuk. Ternyata apa yang dibaca itu adalah jawaban terhadap kondisi hari ini. Jadi ternyata Pak, kondisi hari ini ku Rasul mah geus dijawab 14 abad yang lalu. Geura urang bacakeun sanad nama bagian ulumul hadis tamanya. Keun we mak rawi nama urang cokot ieu we ye matana we pointerna. Hiji. Lam tazhar al-fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fashafihimul auja' allati lam takun fi aslafihim. Hiji tah. Teu pati-pati kamaksiatan, perzinahan geus merajalela di hiji kaum di hiji tempat, maka Allah bakal nurunkan berbagai macam penyakit anu can pernah ku Allah diturunkan samemehna. Jeung eta penyakit hese neangan ubarna. Hiji. Kajawab geuning ayeuna mah penyakit teh timimiti nu rame baheula HIV, human immunodeficiency virus. Penyakitna AIDS, acquired immune deficiency syndrome. Ngerti teh Ibu? Apa teh ka Inggris? Haha, uing mah konsina ge boga. Kunci Inggris can kapangi ubarna HIV AIDS datang nu anyar SARS nyalahkan orang Hongkong baca teh SARS datang ti Hongkong keur banyakit sarame kuring ka Hongkong 2 kali ngaji jeung pamajikan malah ka ditu teh nu ngayakeunana konsulat jenderal ngayakeun pangajian jang khusus nakerwan tenaga kerja wanita Indonesia 2 kali ke zaman SARS kuring ka Hongkong teu kena penyakit SARS urang Hongkong calalager hayo nyalahkeun Hongkong. Datang nih penyakit anyar cikungunya suku jelema ngadak-anak mareotan terus lalumpuh nyalahkeun reungit. Ayeuna aya nu anyar flu burung nyalahkeun hayam di podaran di pencitan di duruk. Bisa jadi secara kasuistis ayam penyebabnya, tapi jujur saya katakan lamun hayam beak ku Allah dipindahkeun kana cacak flu cacak rek di podaran cacak kabeh. Cacak beak dipindahkeun ku Allah karena ucing flu kucing rek dipaehan ucing kabeh. Beak ucing dipindahkeun ku Allah karena anjing flu gogog. Lain eta. Balik kana wayu cek wayu lamun kamaksiatan persinahan geus merajalela di pada herang, maka tingali Allah bakal nurunkan penyakit ke orang pada herang. Tingali teu percaya tak ceuli ta. Tak ceuli.
taya cali cek sairung marina ge isuk pageto lamun kamaksiatan di Indonesia di Padaherang hese diantep wae maka tingali Allah bakal nurunkan penyakit anu hese dengan ubarna. Nauzubillahi min aneh orang Indonesia matu ari agim nikah ger genyileung ka presiden-presiden pipiluan ngomentar bahkan rame hari tak ampir diaktifkeun di PP 10 agim nikah ger rame ari artis kumpul kebo ngajedog wae pan lieur bener tak dengekeun bu agim teh lain zina nikah lamun agim nikah kan bae berbata kitu geus bisaeun adil. Nah ijujun bete kawin dua wae bete hiji wae kita nyandung wae uing mah takwa takut sama yang tua arita nyada nyaho ya bapak-bapak di lo mana laki istiqomah ya istiqomah teh lain boga pajikan hiji istiqomah ikatan suami tertekan istri kalau di rumah mataku sabab gitu kan bae bapak mah satu manina we lah naon tu manina teh Pak sugan teh tumpak nini ngeunah we cik si ibunya sarua we ecek rumah tangga sakinah no sakinah sare jeung aki-aki ngeunah cawa sarua ecek ari takut teh lain sieun ku pamajikan uing mah ada bager lain sieun kuring na we kana diri sieun teu bisa adil ari kuring mah bet boro-boro adil naon waktu ge geus teu adil nyaina balik ti dieu teu balik langsung ka Kuningan ti dieu teh da kudu ka Bandung deui mah capek Kuningan isuk di Kuningan isuk-isuk peutingna di Cibingbin pecorena di Luragung peutingna di Cibingbin berarti geus 3 balik peuting tah jam 4 teh pan langsung caw ka bandara init da boarding jam 7 jam 10 geus take off init ke Madinah langsung kayak balik di Madinah teh balik di Mekah teh engke teh balik umroh teh tanggal 25 teh geus ngaji deui ka mana ka Majalengka muter terus pamajikan teh geus sara katoel kadang-kadang pun bojo mah sok jealous bu apa jealous ece timuru atuh dahar we sampeut teh mah jealous nyari tanda teh kieu aya mah katanya pagi siang sore ceramah di mana-mana mama ditinggal-tinggal terus katanya rumah teh cuma sekedar transit aja ganti baju aja mama ayah mah lihat yang cantik di mana-mana kalau mama sudah peot pasti mama ditendang katanya saya si muring don't worry baby daripada kudu miceun mama lu hedena mah moal insyaallah agim doakeun lain agim mungkung geus nyandung di Padaherang didoakeun ku kuring sing bisa adil anu acan ya saya sarankanlah satu sajalah mudah-mudahan we hiji ge sing manfaat amin gitu geus teh kudu rame agim lain ni zina nikah nah kenapa mesti rame da pugu ayatna pugu hadisna ngan kuring lamun pangi jeung agim tisaprak nikah can pangi deui Kang lamun pangi kuring rek ngamak ka agim teh naon sabar ngamak eta rini teh dikawin ku aing teh dipeulaan atuh coba geuning tuh cobanya tapi kamari mah Kang di Bundaran HI aya awewe demo 20 jelema awewe demo hebat kuring salut kata awewe 20 ngadukung poligami saya dukung poligami 20 jelema pas ditanya teh kuing istri muda kabeh eta teh nya pengen ngadukung dan ngora kabeh mah batur meureun gitu kan nu penting mah nu tadi ari nu nikah diramekeun ari nu zina ngajedog wae aya artis kumpul kebo geus boga anak ditanya ku infotainment kenapa kamu masih kumpul kebo kan anak sudah gede tenang aja kita kan enjoy begini ya sugan presiden ngagurubuk sugan MUI komentar sugan itu wah jempe matak cek pangeran sakieu iman bangsa Indonesia teh ditamahan deui ku aing penyakit tingali buktikeun we da wahyu ieu mah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyui rasul nyarios wahyu berarti di jerona jablay beuki loba di mana-mana dongdot jabday malam mingguku ke binaria pulang-pulangku berbadan dua meski tanpa restu orang tua sayang aku rela abang bawa pulang lay panggil aku si Jablay ibunya oh Jablay jambu be aku lalai
Tapi alhamdulillah Saritem, Bapak apa Saritem di Bandung? Saritem oh ini nyebut itu api-api pada Minang. Saritem teh lokalisasi di Bandung. Ayeuna alhamdulillah boga wali kota rada wanian ya ayeuna. Sabab eta Saritem umurna geus 200 tahun leuwih. Eta teh baheula mah tempat lacurna gubernur Belanda. Dengekeun heula, gubernur Belanda. Di zaman gubernur Belanda kene tepi ka ayeuna wani nutup. Dada Rosada wanian ayeuna. Wali kota Bandung ditutup ayeuna ku Dada Rosada. SMS na ku anjeunna ditemongan ka wali kota Bandung. Tuh Kang Jujun tinggalin nutup Saritem teh dari perkara enteng tuh nu ngancam maehan. Allah, bae masa kali. Cek Kang Gusna di sarua kuring ngomong, "Bae masa kali." Cek kuring, hirup mah 2 kali. Paeh sakali. Engke teh aya hirup deui Kang. Geus paeh teh. Ngan hirup nu engke dipertaruhkeun ayeuna. Ish kariman au mut syahidan. Sak ayeuna tong sieun ceng teh. Maknya nu ngadukungna jutaan. Aya nu teu 1.300.000 keok nu jutaan ku 300. Maknya jelema sapada herang keok ku jelema 2. Kamaksiatan umpamana gitu. Teak pada ayeuna alhamdulillah. Jablay geus miti leungit. Baheula pan terkenal Saritemna Bandung teh mengkol ka Gardu Jati katelahna kebon tangkil. Tempat anu pasti Saritem tempat nu nyempil. Bikang pabaliut nawisan barang nu nyumput. Jalu nu kapincut ka kamar langsung diurut. Bararade ieu eta teh ya. Beak ayeuna mah ngan alhamdulillah Bandung kota Bandung bersih. Ayeuna teh pindah ka deukeut uing ka Cileunyi. Mata kuring nelfon Bupati Bandung Pak Obar, bikin atuh ceng perda jika padada, sugan pindah ke Garut. Kuring nelfon Bupati Garut, Pak Agus Supredi, nyian pagar betis di Garut, pindah ke Tasik. Ngan nelfon Pak Tatang, nyian perda, pindah ke Ciamis. Kuring nelfon Pangkon, nyian perda, sugan pindah ke Banjar. Di Banjar nelfon Pak Herman, nyian perda, kan ini ditingkir baku peraturan bet boro-boro jablay atuh geuning judi nu keur mahabu. Pan pada herang keur zaman togel mararasa aing nyaho. Kada masing tengah aku ge da katanya sok masang togel mah dekok taragna ge. Kan tukang togel mah sok nanya sabaraha nomor keluar 2 tilu edan. Aing tibalik tilu 2 ge lah. Santragan teh 13 kali nepak antarang kali sabulan dekok taragna teh. Begitu political will dari seorang Sutanto Kapolri. Judi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Apa dengan sabulan ge beak ta togel teh. Matak mun ayeuna aya kene aparat di bawah nu tadi nama justru polisi, tiba-tiba ya polisi tukang nyeun kateucregan, tukang nyeun kamaksiatan, judi segala rupa tinggal ngalaporkeun eta ka Kapolda ku aing dilaporkeunana ge. Ari Kapolri na geus wanian, ari aparatna di kecamatan-kecamatan aya kene pika sebelah laporkeun ku rakyat. Hese amat sih. Gitunya eta teh contoh-contohna kitu sabab ayeuna teh kadang-kadang di desa kuring di Garut aya wae eta teh kitu tukang laporkeunna uing alhamdulillah diberesan kabeh kamari 2 Kapolsek beak waing kamari dianggap cetek ajengan gaul aing mah tuh wawuhna ge geus level Kapolda aing mah teh sok we teu percaya mah tanyakeun ku Kapolsek ku Kapolres teh Ciamis teh wawuheun teh Kapolda ka Jujun tukang dahar bareng teh jeung aing tah. Jig tanyakeun ti miti Edi Darna di Pika Sudarko ayeuna jig tanyakeun. Ibu, Bapak kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Manawi kade 1 kali Kapolri ngomong berantas judi kabeh. Jadi geus tinggal aya kawani teu eueuh ayeuna aparat. Keur ngabereskeun kamaksiatan. Tinggal sakitu ayeuna mah. Mata ulah jauh-jauh di Indonesia di Padaherang we mun kamaksiatan di Padaherang babarengan kompak bersatu nu tadi sur Kang Kusnadi sorangan mah jadi cetek urang dianggap lemeh panai bergabung mah beres kabeh bener teh pan sok diibaratkeun atuh nyere hiji pake nyumpulkeun sampah sagunuk oge teu bisa tapi kumpulkeun eta nyere nu laleutik teh jadi 2000 nyere beungkeut tuluy pake nyapukeun sampah saudug-udug ge beak gitu. Jadi tong jauh-jauh teh ngomong Indonesia pada herang we buktikeun heula eta janji Rasulullah lamun di pada herang kamaksiatan leungit insyaallah Allah bakal mere barokah ka urang pada herang di pada herang bakal sehat mulai penyakit amin ya Allah ya Rabbal ji tah
Itu udah ngomong sakit setengah jam kurang atau 5 menit. Teruskan. Ibu ini ningali jam kan bae atuh udah jamna ieu teh. Lain menang nginjem. Usil amat sih. Ibu mau capek mau diteraskan mau capek. Nya moal ibu mah dihanap. Nu sok capek mah nu di luhur. Matak lamun hayang nyobaan capek pindah ibu ka luhur. Ibu sok ka luhur tara. Lu serina kana teu balik wae sih. Maksud ka luhur teh lain teu balik ibu naik ka dieu pidato abdi kahanap ngadengekeun. Nu di luhur mah nyeri genggerong, nu di hadap meme diteraskan Kang minta doa heula sim kuring mudah-mudahan sing cager amin. Genggerongna hiji awakna hiji nu butuhna loba jaba emang jadi ngurus pesantren teh. Alhamdulillah sesepuh aranjeun sadana Pak Kusnadi waktu peresmianna sumping karo rompok ka pesantren. Jadi kerbuktina saksi matana Kang Kusnadi. Jadi pesantren menang lada teh ajengan ladang dakwah. Menang kukurilingan unggal peuting teh jadi pesantren teh. Enak santri geus anu ti Jambi, ti Lampung alhamdulillah barokah. Tinggal di teang teh urang pada herang can aya. Sok teh di dieu ge pajaya pesantren mangga, di dieu atuh sian ngan ulah dalil, di dieu ge pesantren, di dieu henteu kajauhkeun henteu gitu. Pinahkeun nga ditu alhamdulillah ku kuring rek dididik, santri diteun kuring dididik jadi kiai jeung jadi jawara. Nah bet kudu jadi jawara sabab teu meunang santri uing eleh gelut teu meunang. Era ajengan eleh gelut. Kayak ajengan beres ceramah anu mabok susurun todan gigireuna ngajedog we teu bisa sikat bleh. Itu. Alhamdulillah mudah-mudahan manfaat pesantren kuring amin. Hiji eta. Dua, walam yaqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis sinin wasyiddatil muun wajuris sultan. Tepati-pati orang pada herang Jujun Junaidi ngurangan takaran jeung timbangan, maka Allah bakal nurunkeun 3 perkara ka eta kaum. Hiji, katiga halodo panjang kurang cai. 2, mahal ongkos-ongkos. 3, pamarentah anu lacut karasa ku urang kabeh ayeuna. Halodo panjang ting jerit Gusti sawah bejaan sumur saat jaba panas tira hujan berat hujan banjir Gusti. Daya beli masyarakat makin rendah, harga makin tinggi, harga beras melangit bener pika 7.000 kamari sakilonya, harga susu menggantung, harga kacang terjepit. Ari ibu buat serius lancet kuring melah kacang ditanya aceng teh aduh hebat kacang meureun cenah hargana boro-boro kagencet gitu. Ari kagencet bahasa Indonesia na naon? Terjepit heuh kan. Jadi najong suri sagala. Bahkan diturunkan ku Allah pamarentah nu teu adil pan karasa kurang ayeuna. Yuk nostalgia sebentar yuk. Tahun 97 kita dulu teriak-teriak mencaci maki Pak Harto. Bahkan ajengan di Aronang kepada herang ge di luhur panggung lain ngaji ngagogoreng Soeharto. Iwati si ieu nu tiba heula ngabela wae teh. Sabab naon? Sabab si ieu lain jelema tukang kupur nikmat. Sabab dielingan wae ku Ustaz Cecep. Bangsa Indonesia bangsa kupur nikmat. Pagaweanna teh ukur ngagogoreng batur, kagorengan batur saeutik oge digede-gedekeun kahadeana dipopohkeun. Eta kelakuan bangsa Indonesia teh. Pak Harto sugan siga ka bangsa teh ka Pak Harto teh siga eueuh jasana we harita teh. Pada zaman Pak Harto pembangunan jelas aya pelita, rencana pembangunan 5 tahun, aya pelita pembangunan 5 tahun. Pada tahun pertama melalui arah pertanian, tahun kedua ini jelas baik dievaluasi melalui GBHN, garis-garis besar haluan negara. Ayeuna pembangunan mana teu pararuguh. Teriak di luar open publik, saudara-saudara kita akan mencoba memberantas korupsi supaya korupsi di kita ditekan dan sampai tidak ada koruptor. Ngomong nasi segala, tapi survei membuktikan ayeuna bulan ieu hiji lembaga independen anu meneliti tentang negara-negara di dunia tentang perkorupsian mengeluarkan satu ranking urutan negara-negara terkorup sedunia dan se-Asia. Dulu zaman Pak Harto kita menduduki ranking ketiga negara terkorup se-Asia. Hari ini di bulan ini kita menduduki ranking pertama negara terkorup se-Asia dan kita menduduki ranking ke-8 negara terkorup di dunia. Iya rek jawab kumaha? Ongko nu diomongkeun pemberantasan korupsi aya kenyataan rankingna naik tina katilu jadi kahiji. Bahkan di dunia jadi ke-8. Pertanyaan anak bener atau heureuy ieu teh?
ya di kudu ngomong mah ya punten aya nama kajeger-jeger nyeun LSM aya nama atuh sok lah jujur tanyakeun teh ka urang Pemda aya di dieu tah tanyakeun ka LSM tapi kan kajeger bangsat nyariin LSM keur mah geus bilang bangsat nyeun LSM nya ngabangsat dewe minta deui duit ka Pemda teh gawena teh geus lieureun di Pemda teh bala mah korupsi di luhur wungkul aya nepi ka handap aya korupsi teh. Makanya pertanyaannya ayeuna mah geus loba kuring moal peuting kukulilingan ka daerah-daerah geus loba nu ngomong kieu si ayeuna mah Kang asa mending zaman pahar tonya euy ieu mah lain cek jujun loba sok lamun nyieun polling di dieu ayeuna nyieun lembaga survei sok loba sia ngomong kitu ayeuna mah hakan cek aing teh emang gampang dengan pamimpin geus nya Pak Jujun ayeuna geus kanyataan kieu salah saha tah jawaban kuring penting ayeuna teu meunang nyalahkeun sasaha sabab kesalahan bangsa Indonesia awalnya itu karena menyalahkan orang nu tadi teh ngabangsat-bangsat keprokan kurang pada herang cocok Soeharto koruptor cocok gantung satuju jangan heueuh bejeng gogorokan di pada herang Soeharto na keur HS di Jakarta kan nyari-nyari kan gerong salah saat itu Pak Jujun dijawab ku Wahyu anu tadi pantes atuh pamimpin can dibere nu bener ka urang teh harga masih kene seperti ieu kehirupan masih kene seret model kieu loba jelema stres pantes da urang nangurangan we takeran jeung timbangan cek urang pada heran tak ieu Jujun teh sok mengada-ada Jujun teh takeran timbangan ece mah tara dagang Pak Jujun tara ngurangan takeran tara nimang tara ngurangan timbangan takeran Allah malain kiloan timbangan Allah malin katian takaran Allah itu Al-Quran timbangan Allah itu Al-Hadis lamun jelema geus beki ngajawan Quran geus teu ngajadikan Rasulullah sebagai pedoman dalam kehidupannya maka lihat bencana ini tidak akan diambil oleh Allah balik tak bakal ditambahkan terus ku Allah na'udzubillahi min meh kaharti mah kieu setik-setik meh kaharti hiji-hiji contoh takeranana ti Allah na Quran eta takaran Allah ukuran Allah teh kieu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha montong sok ngaruksak perkara nu geus ku Allah dijieun hade ayeuna jelema pan geus dikurangan eta takaran Allah teh ngaruksak beuki miara tara contoh ayeuna jelema alam gunung we nuar beuki melak tara bangsat kai baheula mapan kolot urang tara nuar lamun can mau kuring lamun ngaji pan onangan teh umur 5 tahun di onangan ka mana-mana teh kuring balemah jangan cilik nu sok nganter teh pun aki guru kuring almarhum Allahu fillahu warhamu wa fi ababan apun aki mah ngaji ka pamengpeuk mawa binih naon teh we di jingjing kuring nu sok protes teh aki nih ridu jeung nyanyanak naon kumaha bahasana ngajedog mah ngarti sia mah engke ge buah nama dihakan ku sia kitu da bener ayeuna teh Kang lengkeng pikaina dihakan teh ku anak incuna we kalapat pikayeuna la ilah kolot bagening kitu ai jelema ayeuna ngenuaran tangkal beak melak tara ditanya kuing Kang eta dituaranna tangkal atuh ai barudak kumangke nasib barudak mangke nyeun imah loba material ieu kitu teh nyaho materialna ge meunang ngabangsat kawinna teh ti ditu illegal logging di Sumatera maka Sumatera rusak ayeuna derwe hujan datang banjir geus ayeuna tanya coba banjir Cai tanya mun Cai bisa ngomong tanya ku bapak ajak dia loh hei Cai kunaon sia beut HS di imah aing heuh maksudna teh banjir lamun Cai bisa ngomong Cai ngajawab dabongan imah aing dibabad ku sia ari imah maneh naon Cai imah aing mah tangkal jeung akar da baheula mah keleuweung geledegan kene aing tara turun ka handap ngajedog we da di ditu ge imah aing teu kaeusian bahkan aing usum halodo mere Cai ka sia diinyam aing teh ku sia aing usum halodo teh ayeuna mah ku sabab imah aing dibabad ku sia mata ku aya namun ku aing sia dibere bencana aing milu HS di imah sia mun bisa ngomong mah Cai teh kitu teh la ilaha illallah dalin perkara heureuy atuh mata kamari kuring nyarita ka Pak di penghijauan stadion Siliwangi alhamdulillah uing teh sok ngadoain di Persib mantak menangan ge mun Persib rek main teh di Pucandasa di Onang kuring teh Pak Kiai Jujun ngadoa cek uing aing ngadoa tapi pemain salat heula nya main mangga Pak menang gitu alhamdulillah nu penting mah dakwah we seutik-seutik ka mana asupna sok lamun Jujun jadi ajengan kampungan maldi titah ngadoa di Persib
gitu. Ka mana we asup mah dakwah mah gitu nya. So begitu supaya kena babarengan kabeh. Cek simkuring aya penghijauan Stadion Siliwangi. Stadion Siliwangi ditanami 413 tangkal berbagai macam di sekelilingnya. Kuring nu ceramana cek simkuring Papangdam tilu Siliwangi. Kenapa Siliwangi lambangnya harimau? Pangdam teh seuri. Nanti saya terangkan saya bilang. Harimau lambang Siliwangi. Sekarang Stadion Siliwangi dihijaukan bagus sebab identik Siliwangi dengan hutan. Lambang Siliwangi adalah harimau. Harimau meong bakal wibawaan mun cicing di leuweung. Leuweung bakal geueuman lamun aya meongan. Lamun leuweung dari babat, meong turun ke kota. Nasibna opat. Hiji meong dipaehan, kulitna dijieun tas jeung sabuk. Dua meong dipaehan, di air keras diteuneuh di gedong sigrong. Tilu meong di kanangan di kebun binatang. Opat meong dijadikan jongos dina sirkus. Hartina lamun urang Jawa Barat geus teu boga leuweung, geus teu boga sawah, leuweungna dibabat, sawahna dijual, kacina dipake pabrik, maka tingali urang Jawa Barat bakal jadi tamu di imahna sorangan. Buktikeun ayeuna sawah dijual. Nu beungharna tungtung seng, lubang jing, liang tai, teko seng, can siang. Satpamna, satpamna pacit. Tukang parkir omod. Tukang lapan kaca engkus. Sanes pangkus-kusna itu anggota DPR. Emang engkus itu tetangga. Tukang sasapuna di jero ikin. Bahkan anak urang jana dijongos di kampung sorangan. Di Bandung budak init pagi pulang sore gawe di pabrik, init sore balik peting, init peting balik janari, hese neangan gawe ngajongos di lemur sorangan, ngajongos di negara batur kabur, salaki ngeong-ngeong anakna, pamajikan ngajedog di Saudi Arabia. Salakina dengkleng dengdek, anak king di ayun ambing, ularung singcu pangijeng peting mahidep cicing di pangumbaraan nya rizki buburu jadi TKI. Nah tersedih itu ngadengnya gitu kudu nama salaki neangan nafkah pamajikan ngajedog di imah dibalik ayo nama salaki ngeong-ngeong anak pamajikan digawe pan geus teu bener tata kerana teh. Kayalah lamun kuring ceramah kadi dionang ke Agustusan 17 Agustus kayak uing urang nyarahan lagu Indonesia Raya engke eta mah engke moal ayeuna pan ajengan kayak kudu diawet-awet kan ngameh mun dibeakeun disakalikeun mah atuh rek ngomong deui naon ke mun ka dieu. Jadi engke judulna mun 17 Agustusan judulna Sarah Indonesia Raya. Disarahan sabab sebenarnya bangsa ini kacau karena amanat WR Supratman geus teu dipake. Engke Agustusan eta mah pan panasaran kan pan eta ah onang deui Agustus mah tak aing mah payu wae tah kitu. Nah, itu eta mah strategi dan taktik gitu. Tak alus Ustaz Cecep ngaji teh tara panjang keur sesegerna sodaqallah kitu eta kori profesional. Ieu mah ngaji ngalang laeung lain teu meunangan eta teh pan aya jelema nu teu resepan di laleur teuing mah. Tadina khidmah ka dituna gelisah betuna ngocoblak we jadi sul khotimah. Siga tadi gereng ngaji teh. Wang palebah ngeunahna eureun kieu teh euleung geus. Eta teh ngonang deui can wareg cenah aing ke deui gitu. Tah model bieu ka gesra da mubalik atuh sambutan sugana bakal panjang. Begitu Umar datang ke tempat bencana longsor. Pertanyaan Umar ngan hiji pertanyaan anak nu ayeuna eueuh eta pertanyaan ti pejabat anu datang. Umar mau nanya ngan sakieu, "Maksiat naon geus dipegawe ku maneh di dieu?" Sakitu, "Wassalam." Geus pangleo. Tah eta ngaranna ahli retorika nu kitu teh. Boleh mau khutbah Jumat panjang-panjang. Ningali jelema ceurik beuki panjang da kawasa kaogo wah ceurik sabarejeu sedih ku urang terang gede beres salat ngatur aja angkat dieu ujang ninga geunggeuk sa ceurik kagagasnya ku khutbah mama sanes abdi mah kagagas ku jangwat mama cenah
Jadi barang ningali mama naik ka pangu abdi teh inget kana janggot mama teh inget kana mae abdi nu leungit ca sataun ka tukang janggotna siga janggot mama tuh pan era gitu tak ulah sok geeran gitu. Aya ajengan balik ngaji pedah aya nu ngabenyeng jasna teh saya cekap lah teu mesin amplop cekap aduh abdi mah ikhlas tapi teu maju-maju nu mere amplop eueuh maju henteu di tempat teh nyangket jasna kana pager. Ya takaran ti Allah ya aya nama jelema kana listrik beuki kana melak tangkal tara naon Pak Jujun hubungan listrik jeung melak tangkal tah ieu mata logika kudu jalan teh ya moal aya listrik lamun eueuh tegangan listrik moal aya tegangan listrik lamun eueuh waduk Jatiluh waduk Sagulik waduk Cirata jeung waduk-waduk nu sejenna moal aya waduk lamun eueuh caian moal aya cai lamun eueuh sumber cai di antara sumber cai teh akar jeung tangkal lamun akarna dibabad sumber mata caina tidak ada maka cai kurang pasokanana ka waduk di mana waduk Jatiluhur defisit caina kamari ge kersum kamarau kamari sameter deui mun sameter deui eta leungit teu kaburu hujan maka tingali listrik sa Jawa Barat jeung Bali beak kabeh pal hurung mikir matak ge hiji tah contoh leutik takaran Allah ari awewe kudu make jilbab nutup aurat nu baleg masing budak leutik ge diajar ti leutik ieu mah keur mah teu make jilbab teu make calana baong di budak awena naik kana tangkal jambu haji ngaliwat astagfirullahaladzim turun sia awewe teh di calana 100.000 beli calana budak bebeja ka indungna cek indungna anak aing 100.000 kamu mun aing nu naekna isukna indungna morosotkeun calana naik kana tangkal jambu haji ngaliwat astagfirullahaladzim turun ya 1.000 meuli silet awewe kudu make jil ditutup auratna ari cekolot bala mah ari awewe sing carincing pageuh eta kancing montong sok dibuka kecuali kanu hakna saha nu hak teh salaki ari ayeuna awewe ayeuna pan loba jablay teh ayeuna mah bobogohan budak ABG ayeuna mah marurah malam minggu pertama dicepeng leungeunna malam minggu kedua dikaleng punukna malam minggu katilu dicangkeh cangkengna malam minggu kaopat diajak ke tempat THS malam minggu kalima di heesan malam minggu kagenep UO nyiram malam minggu ka-7 ditinggalkeun ku kabogohna malam minggu ka-8 leweh bari nyanyi aduh aduh Gusti ngekok 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 ngek aduh aduh Gusti batin terasa perih sedih sedih sekali siang dan malamku kesepian tinggal kenangan yang menyakitkan merana aku merana karena cinta durjana oh, ibu bapak icih tulungan batin beri hate nalangsa oh, kapaehan weh ceuk wing KDL naon KDL kacian deh lo mau sum singketan KDL kacian deh lo TOP BGT PSN top banget pisan gitu. Titi DJ hati-hati di jalan. Dedi Dores dengan diiringi doa restu. Elvi Sukaesi penyanyi dangdut wah kanyaho jumlahnya. Lain jeung nanyakeun sagala bener aing mah kuper pisan. Siga ibu-ibu ayeuna pan meni bunga ningalina ge jelema muslimah make nutup identitas muslimna katingali bener tuh tingali lah ditariung kabeh ayeuna mah ayeuna mah kada masing mungkir oge cenah uing mah katingal moal kabobodo panon kasamaran tinggal nu tara biasa mah cenah katempo nyengsol ditiungna ge montong dibenerkeun beuki kapangi atuh tarana ampun aing
aya nama deui lain tadi jilbab unggul buukna awewe mah dimacem-macemin, di rebonding, di bleaching, di highlight, di bereman, di konengan sakalian ku sia jahean terus mantegaan belum hulu leuk setelah mau di bereman teh geulis ieu mah beungeut coromod hideung cokor jebrak roromeheun perpecahan antar suku panon berem jaba uratan bibir jontor huntung ngongor genep bulan teu disikat ari buuk di bereman persis we Belanda kaduru geus eureun ayeuna mah di jilbab kieu kamaksiatan perzinahan diantaranya ditutup aurat awewena ari awewena katinggal disareksi mah nya atuh anu teu molotot masing aing ge santang tu kuat mata kula nyeunan dosa wejang lalaki sok ditarutup geura auratna bapak-bapak di ngabejaan mun boga pamajikan gablek anak awewe teu make jilbab cing papatahan ieu mah gablek pamajikan teu nutup aurat ngajar dog wae dengekeun mun maneh boga pamajikan geus puluhan tahun rumah tangga teu make jilbab ngajar dog wae dosa pamajikan bagean ka maneh salakina emang gampang saya jadi salaki gablek anak awewe parawan ningsat-ningsat orang bapana ngajedog we bagean tas ya di akhirat dosa anaknya gagabah ya si jujur ngegalak ka pamajikan mata kun hek jadi pamajikan uing nu ngora kudu siap di jilbab ayo ka pamajikan mama aurat moahnya untukku pamajikan uing sok ngomong ya boleh ke salon boleh mau apa ke salon ngerapin rambut ya iya mau apa lagi mau hair spa boleh mau apa lagi mau pedicure manicure boleh mau apa lagi ya mau itu aja katanya mau luluran mau mandi boleh ayah mama merawat badan dari atas boleh cari salon yang khusus wanita tidak boleh ada laki-laki ada khusus di Bandung salon wanita saja wanita muslimah lagi ya beres keluar di salon tutup deui auratna persembahkan rambutmu untuk suami da rugi aing mah mayar salon aing keluar tim salon bukna ditempok ku tukang ojek supir angkot eta kagok gobrok bagian nu dikesna dieu teh hareureang teh aku bodoh ka totoloyo jadi lalaki teh ya mudah-mudahan tutup auratna amin ya Allah ya Rabbal neng anda yang belum pakai jilbab pakai ayo ngomong di tukang kadenge ku aing dieu ka dieu garetek dah fanatik ngomong jilbab nu jilbab kayak teu bener ayah kadenge ku aing sok sia ayah sia di tukang tah ngeretek ka aing mah gagabah sia dijawab ku kuring ayeuna keneh dengekeun jawabanana cacak ditiung geus teu ecreg komo mun teh ditiung teu keur jelema nu ngomong kitu eta dua kali maneh dosana hiji maneh dosa tarek nutup aurat dua maneh ngajejeleh nu nutup aurat dua kali maneh dosana dua kali lipat istighfar ayeuna keneh awas dua tah tilu contoh takaran Allah ari awewe teh cek Quran wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain awewe teh hiji kudu nganung dua kudu ngalahirkeun tilu kudu nyusuan palebah nganung mah ngalahirkeun barareuki ibu ge nganung pasti ripu-ripu kayak nganung deui we geuning aneh nganung ngalahirkeun osok ngan palebah nyusuan awewe ayeuna loba nu ngurangan takaran Allah nu tadi palebah nyusuan manehna teu nyusuan dipinahkeun orok nyusuna kana sapi ari susu kaleng susu naon ari di pabrik susu kalengnya awewe kitu dibaluligir kieu lamun di pabrik susu kaleng awewe dibaluligir kieu ustad pak camat pak esra abdi rek istirahat heula sabulan rek refreshing abdi moal ceramah rek daftar jadi pagawe tukang meres susu resep beureun kieu eta teh susu sap matak pantas ari ngalagu jika heueuh di posyandu aku anak sehat tubuhku karena ibuku rajin dan semasa aku bayi aku diberi bohong ngomong nawungkul palebah nyusuan karena sapi matak pantes geus gede budakna kalakuanana jiga sapi sabab anak sapi dan dititahku Allah wa fisaluhu fi amain geus dikurangan takaranana ku indungna tuh kolot baheula mah tinggali ibu baheula ari ikhlas geuning nya nyusu teh budak disusuan sabelah budakna sabelah bapana
kadang-kadang bapak nama taralila teuing 15 menit gak cukup budak cangkel pinahkeun ka kenca pek teh gigi deug mung bau rokok. Bapak-bapak guys kolot mapan hanya aya aki-aki gaweana nyusu ka bajikanna ari aki nyeta aki magis malik deui ka budak tuh coba baheula mah ibu-ibu ge ngahuapan budak oge ikhlas la ilaha illallah ngahuapan budak teh geuning pikaramona ge diletakan ku anakna teh ben itu nama dibeuweung arina sok anu ngabeuweung tara nah betara tuh nya cek aing ge geuleuh cenah ayeuna mah ayeuna mah cali dibeuweung paju di blender atuh hopek blender hayang naon-naon anakna di blender geus jebrok lieur huluna anak blender eta udah Pak Jujun da geuleuh cenah ngabeuweugna tah eta mata kedah saur sering gaul ge ciduh indung jang anak mah ngandung ubar sok baheula budak ti dagor tara dewat merahan baheula mah bencenur tarangna diletak we bener teu budak belekan ku ciduh indungna we janari apa budak kena ku cacar diletakan we janari apa matak sagelo-gelona budak baheula baong di luar lamun geus ngomong indungna bapana taluk budak baheula ari ayeuna pan lain ngahuapan ka budak geus dihalangan ramo kana baham teh ku senok nu paling parah indungna kaarisan jeung ka salon anakna dihuapan ku pembantu matak pantes geus jebrok anakna teh pati hormat ka indung bapana ge da indung bapana geus teu balener atuh mere keadilan mere kasih sayang ka anakna 2 3 4 takeran geus sebelah dinya ayeuna tinggal bapaeun wah awewe wae Allahu Akbar Allahu Akbar adan mana tah adan Jujun lila-lila amat adan Mekah kumaha adan Mekah geus poho deui adan Mekah mah isuk rek umroh ge rek ngapalkeun adan poho Allahu Akbar Allahu Akbar Mekah adan pada erang kumaha Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar aduh moal geus aya baiat babaiat tumimpina ge amin baiat para pemuda anak kudu siap menjadi pemakmur masjid amin itu le masjid aki-aki nu adan eta nu komat eta nu ngimaman eta pas ngimaman geus kolot pohoan aya makmum duaan di tukakna bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr ceuk makmum til inna anzalnahu fi lailatul qadr so disentakan ti tukang nurut inna anzalnahu fi lailatul qadr makmum ungeuk wa ma adraka ma lailatul qadr ceuk makmum tueuh wa ma adraka ma lailatul tueuh malikna ari kena aki-aki ari aing tul kun sia titatil ari aing til kun sia titatul nya bubar atuh salat lagi da kada parasea Allahu Akbar cing nek nanya ari salat awal waktu jeung salat akhir waktu alus mana keur bapak-bapak ari berjamaah di masjid jeung di imah hade mana ari Rasulullah nyontoanana berjamaah sorangan ari Rasulullah nyontoanana awal akhir ari di pada herang loba nu di imah nah loba nu di masjidna ari di pada herang nu salat lohor 1:30 aya jam 1 can eling kana salat aya 1:30 bobolokot kene jeung pagawean aya jam 2 can eling kana salat aya 2:30 karek salat aya kene di pada herang utara salat lain nu kitu patut teh ngurangan takeran belegung